Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama syaraful ilmi jeung pastina ari kamulyaanna ilmu likaunihi eta tetep lantaran buktina ilmu wasilatan eta jadi perantara, jadi cukang lantaran ila taqwa kana taqwa alladzi anu taqwa yastahiku anu ngahak si jalma bihi ku ieu ladzi al karamata kana kamuliaan indallahi disandingeun Gusti Allah taala barinya tang haja luhur Allah wa sa'adata jeung kana kabagjaan al abadiyata anu abadi kama kila bari teu beda seperti yang dicaritakeun li Muhammad ibn al-Hasani Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdillah naon sirun siran ta'alam kudu ngaji anjeun fa innal ilma dasa estuna ilmu zainun eta teh jadi papaes jadi papaes ini atau kagindingan li ahlihi pikeun ahlina ilmu wa fadlun jeung kaunggulan wa unwanun jeung jadi ciri likulil mahamidi pikeun pirang-pirang jalma anu dipuji wa kun jeung kudu bukti anjeun teh mustafidan eta anu ngalap faidah kula yaumin dina saban-saban poe ziyadatan kana tambah-tambahna kana tambah-tambah ini minal ilmi tina ilmu wasbah jeung kudu ngojay anjeun fi buhuril fawaidi dina pirang-pirang lautanana faidah tafaqqah kudu jadi ahli fikih anjeun fa innal fiqha dasa sunna fikih afdalu qaidin eta anu eta fang afdalna ti anu nuntun ilal birri kana kahadean wa taqwa jeung kana taqwa wa adalu qasidin jeung eta pang adil-adilna wa adalu qasidin jeung eta pang adil-adilna anu adil wari tu fikih teh al ilmu eta ilmu al hadi anu nuduhkeun ila sunanil huda kana perjalanan pituduh ila sunanil huda kana perjalanan pituduh wari tu fikih teh al hisanu al husnu eta teh benteng yunji anu nyalametkeun itu husnu itu benteng min jami sadairi tina sakabeh karipuhan fa inna faqihan dasayasuna hiji jalma faqih wahidan anu sahiji mutawari antur anu waro anu apik asyaddu eta leuwih banget ngabangetkeun ala saytani ka setan min alfi abidin tinimbang 1000 jalma tukang ibadah wa kadzalika jeung nya kitu deui dipardukeun sapertikeun ilmu ahwal Fisa iril ahlaki dina sakakarina pirang-pirang akhlak.
nahwil judi anu sapertikeun berehan wal bukhli jeung koret wal jubni jeung borangan wal jur'ati jeung wanian wa takaburi jeung takabur wa tawadui jeung tawadu wal ifati jeung sifat ngaraksa wal isrofi jeung leuweuheun gitu nya isrof leuweuheun isrofnya wa taktiri jeung wa taktiri jeung ngarupakeun napakah ini ngarupakeun impak napakah ini wa geuriha jeung lian ti anu kabeh fa innal kibaroda saestuna sifat takabur wal bukhla jeung sifat koret wal jubna jeung sifat borangan wa isrofa jeung sifat leuweuheun haramun eta teh haram wala yumkinu jeung teu kongang teu bisa naon ataharuju ngaraksa an hatina itu kabeh illa bi ilmiha angin ku ilmuna itu anu kabeh wa ilmi ma jeung ku ilmuna perkara yudaddu anu bisa ngalawanan itu ma hak itu kabeh fayuftaradu atu dipardukeun ala kulli insanin kasaban-saban jalma kasaban-saban manusia naon ilmuha itu anu kabeh wa qad sannafa jeung nyatana geus ngarang sa sayyidu Gusti al imamu anu jantan imam al ajalu anu agung asyahidu anu jadi syahid gitu nya Nasiruddin eta Syekh Nasiruddin Abul Qasim Nasiruddin Abul Qasim ngarang kitaban kana hiji kitab fil akhlaqi dina masalah akhlak wani mama jeung duh kacidah hadena naon ma perkara sonapa anu ngarang itu Syekh Nasiruddin kana itu mah ari anu di alam eta itu mah payajibu atuh wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim naon hifduha ngaraksa itu akhlak itunya tu anu kabeh teh akhlak anu kabeh teh anu di luhur wajib wa amma hifdu ma jeung anapun ari ngaraksana perkara yaku anu tumiba ieu ma fi ba'dil ahayini dina sawareh pirang-pirang waktu fa fardun ta eta teh fardu ala sabil kifayati netepan kana jalan kifayah idza qamanu di mana-mana nangtungan bihi kana itu masaha al ba'du sawareh jalma fi baldatin di hiji negara sakoto tabakara grag itu mah anil baqina ngaragrageun itu mah bahasa utara itu mah anil baqina ti sawarehna deui fa illam yakun tuluy lamun mah teu bukti fil baldati eta tetep di hiji itu negara sahaman jalma yakumu anu nangtungan itu siman makana perkara istaroku tarurumbungan itu jama-jama jami'an kalawan sakabehna filma simidina
dosa gitu. Fil ma'tami dina dosa. Fayajibu atu wajib alal imami kanu jadi imam naon aya murayan marentah itu imam hum kaitu jalma-jalma bidzalika kana itu mak teh kana itu perkara teh wa yujbiro jeung yen maksa itu si imam ahlal baldati ka itu ahli negara ala dzalika kana itu perkara teh fakilat rasoy dicarioskeun naon bi anna ilmama lapad bi anna ilmama yen saestuna ilmu na perkara ya qawanu tumiba ilmu ma itu ya ala nafsi kana dirina itu si jalma fi jamil awali dina sakabeh tingkah dina sakabeh pirang-pirang tingkah bimanzilati ta'ami eta teh aya dina satempateunana kadaharan gitu ya labuda anu teu meunang teu anu misti likuli wahidin pikeun saban-saban jalma min zalika tina itu ta'am wa ilmama jeung yen saestuna ilmu na perkara ya ko anu tumiba ieu ma fi ba'dil ahayini dina sawarehna pirang-pirang waktu bimanzilati dawa eta teh dina satempateunana ubar ya taju anu mika butuh itu si jalma ilaihi kana itu dawa kana itu ubar ba'dal auqati dina sawarehna pirang-pirang waktu wa ilma jeung yen saestuna wa ilma nujumi gitu nya wa ilma nujumi jeung yen saestuna ilmu nujum bimanzilatil maradi tetep dina satempateunana panyakit fata'alumu atau ari ngajina itu ilmu nujum haramun eta teh haram gitu diana lantaran saestuna itu ilmu nujum teh ya duru eta mata ngamadaratkeun itu ilmu nujum walayan fa'u jeung teu ngamanfaatkeun itu ilmu nujum wal harabu jeung ari mabur min qada ilahi tina qadana Allah wa qadrihi jeung qadarna Allah ghairu mungkinin eta anu teu mungkin fayam bagi atu peryogi li kuli muslimin pikeun saban-saban jalma muslim naon ayashtagila yen katungkul itu si muslim fi jami auqatihi dina sakabeh pirang-pirang waktuna itu kuli muslim bi dzikrillah ku zikir ka Allah wa duai jeung ku ngadoa wa tadarrui jeung ku DP wa qiraatil qur'ani jeung ku maca Quran wa sadaqati jeung ku sadaqah ada fiati anu nolak lil balai kana bala wa yasalu jeung yen menta wa yasala jeung yen menta itu si jalma Allah ka Gusti Allah taala bari nyata ngahajalur Allah al afa kana panghampura wal afiata jeung kana kasehatan kawarasan fi dunya di dunia wal akhirati jeung di akhirat liasuna karena supaya ngaraksa ka itu si jalma sa Allah Gusti Allah taala bari nyata ngajalur Allah anil balai tina balai wal afati jeung tina panca bahaya fa inna man dasaestuna jalma ruziko anu dirizkian itu si man addu'a kana doa lam yuhram gitu nya lam yuhram tah moal dihalang itu si man al ijabata kana ijabah moal dihalang ijabah fa in kana tu lamun mabukti naon al balau balai muqaddaron eta anu ditakdirkeun yusib tah ngeunaan itu
balai gitu nya, huka itu si man gitu nya. Lama halata barenan teu aya kamang-mangan deui gitu. Walakin yuyasiru tatapina bakal ngagampilkeun hukana itu balai sa Allah Gusti Allah alaihi ka itu si man gitu. Wa yarzuqu jeung bakal ngarizkian Allahu ka itu si man as-sabra kana kasabaran bibarakati du'ai ku barokahna doa. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Ila idza ta'alama angin di mana ngaji itu siman minan nujumi tina ilmu nujum gitu. Qadroma kana saukuran perkara yaripu anu nganyaukeun ieu si jalma bihi ku itu mah alqibata kana kiblat wa auqatas salati jeung kana pirang-pirang waktu salat paya jujuta eta meunang gitu nya. Naon zalika itu ngaji ilmu nujum teh wa amma ta'allumu ilmi tibi jeung anapun ari ngajina ilmu kedokteran paya jujur ta eta hukumna meunang lianahu lantaran saya sunah itu ilmu tib sababun eta jadi sabab minal asbabi tina pirang-pirang sabab paya juzu atunang naon ta'allumuhu ngajina itu ilmu tib kasairil asbabi bari teu beda sakakarina pirang-pirang asbab. Faqad tadawa da nyatana parantos berobat kantos berobat saan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ukiya jeung nyatana dihikayatkeun anis Syafi'i bari katampiti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naon annahu yan saya sunah Imam Syafi'i qala eta ngadaw Imam Syafi'i al ilmu ari ilmu teh ilmani eta ngabogaan dua ilmu fikih nya eta kajian ilmu fikih lil adyani pikeun pirang-pirang agama wa ilmu tibi jeung kaduana ilmu kedokteran lil abdani pikeun pirang-pirang badan. Wa ma jeung ari perkara waro adzalika anu saliyana itu anu kabeh bulghatun eta bulghatu majlisin eta bakal hirup gitu. Wa amma tafsirul ilmi jeung anapun ari penjelasanana ilmu fa huwa ta eta ari itu ilmu teh sifatun eta hiji sifat ya tajala anu narima jelas bihaku itu sifat narima jelas liman pikeun jalma qomat anu ngadeg genawan hiya itu sifat bihi ka itu siman narima jelas naon almadguru anu dicaritakeun gitu ya almadguru anu dicaritakeun. Wal fiqhu jeung ari fikih teh ma'rifatu daqaiqil ilmi eta nganyahokeun lemes-lemesna ilmu. Qala ngadawu sa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi al fiqhu ari fikih ma'rifatun nafsi eta teh nganyahokeun nana diri ma tegasna mah nganyahokeun perkara laha anu tetep ieu mah laha manfaat pikeun itu nafsu wa ma jeung nganyahokeunna perkara anu tetep ieu mah alaiha madarat ka itu nafsu. Wa qala jeung ngadawu itu Imam Abu Hanifah wa qala jeung ngadawu itu Imam Abu Hanifah mal ilmu henteu al ilmu ari ilmu illa lil amali angin eta tetep pikeun
ngamalkeun gitu pikeun diamalkeun bihi kana itu ilmu wal amalu jeung ari amal bihi kana itu ilmu tarkul ajili eta teh ninggalkeun perkara dunia lil ajili pikeun perkara akhirat payam bagi atuh peryogi lil insani pikeun jalma naon Allah yaghfula yen ulah poho itu si man itu si insan an nafsi tina dirina itu insan wa ma jeung ulah poho tina perkara yanfa anu manfaat ieu ma ha kana itu nafsu wa ma jeung tina perkara ya duru anu matak madarat anu ngamadaratkeun ieu ma ha kana itu nafsu fi ulaha di dunya na itu nafsu wa ukhraha jeung di akhirat na itu nafsu fayastajlibu atuh kudu narik-narik itu si insan si jalma teh makana perkara yan fau anu ngamanfaatkeun ieu mah hakana itu nafsu wa yajanibu jeung kudu ngajauhan itu si jalma makana perkara ya duru anu matak ngamadaratkeun ieu mah hakana itu nafsu kaela yakuna karena supaya henteu bukti naon aklu akal itu si jalma wa ilmu jeung ilmuna itu si jalma itu si insan teh hujatan eta jadi hujah alaika itu si insan si jalma ayazdadu atau bakal tambah-tambah itu si insan itu si jalma teh naon ukubatan siksaanana na'udzu nyungkeun perlindungan abdi bilai ka Gusti Allah min suhtihi tina benduana Allah wa iqabihi jeung siksana Allah wa qad warada jeung nyatana datang fi manaqibil ilmi dina nerangkeun pirang-pirang tingkah ilmu wa fadhailihi jeung kaunggulan-kaunggulan ilmu naon ayatun pirang-pirang ayat wa barun jeung pirang-pirang hadis sahihatun anu sahih masyhuratun anu dimasyhurkeun lam nastagil anu teu katungkul kami bizikriha ku nyaritakeunana itu ayat tu ahbar kayalayatula karena supaya henteu panjang naon alkitabu ieu kitab paslun ari eta hiji pasal anu tetep ieu pasal fi niati dina netelakeunana niat fi hali ta'alumi dina tingkah nyup ngaji gitu. Sumala buda tuluy misti minan niati tina niat fi zamani ta'alumi dina zaman ngaji dina waktu ngaji gitu. Fi zamani ta'alumi ilmi dina waktu ngaji kana ilmu izin niatu lantaran ari niat hiya eta itu niate al aslu eta jadi pokok fi jamil ahwali dina sakabehna pirang-pirang tingkah dikaulihi lantaran aya dawahan Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam innamal a'malu biniat innamal amalu pastina ari sahna pirang-pirang amal teh biniati tetep ku niat hari itu hadis teh hadisun eta hadis sahihun anu sahih wa an Rasulillah jeung katampi ti Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin mang pirang-pirang tina pirang-pirang amal ya tasawaru anu mangrupa ieu amal bi surati a'mali dunya kurupa pirang-pirang amal dunya wa yasiru jeung jadi itu amal bi husni niati ku sabab alusna niat min a'mal akhirati eta tetep tina pirang-pirang amal akhirat wa kam jeung mang pirang-pirang min amalin tina pirang-pirang amal yata sawaru anu mangrupa ieu amal bi surati amalil akhirati
kurupa amal pirang-pirang akhirat. Sumaya siru tuluy jadi itu amal teh min amali dunya eta tetep tina pirang-pirang amal dunia. Bisu niati ku sabab gorengna niat. Wayang bagi jeung peryogi deui naon aya nu yayan nganiatan itu si saha al mutalimu jalma anu ngaji bitolabil ilmi kana nyuprih ilmuna ridallahi kana ridho Allah gitu. Wadaril akhirat wadarul akhirat tak akhirati jeung kana pakuan akhirat gitu kana darul akhirat. Wa izalatal jahli jeung kana ngilangkeunana kabodohan an nafsihi tina dirina itu si jalma si mutalim. Wa ansairil jahli jeung tina sakakarina pirang wa ansairil jihali jeung tina sakakarina pirang-pirang kabodohan. Wa ihya ad-dini jeung kana ngahirup-hirup agama gitu. Wa ibqa al-islami jeung kana netepkeunana Islam. Fa inna baqa al-islami da saestuna tetepna Islam bil ilmi eta teh ku ilmu. Eta tetep ku ilmu gitu. Walayasi jeung teu sah naon az-zuhdu zuhud wa taqwa jeung takwa ma'al jahli sartana kabodohan. Wa ansyada jeung nganasidkeun sa syaihu hiji syekh al imamu anu janten imam al jalu anu agung Burhanuddin nyata Syekh Burhanuddin sahibul hidayati anu ngagaduhan kitab hidayah syi'ron kana hiji syi'ran dibandihim pikeun sawarehna ulama. Fasadun ari karuksakan kabirun anu gede alimun eta teh jalma anu ngarti mutahatikun anu ngaruksak atau ngarumpak hukum syara gitu. Wa akbarun jeung ari anu leuwih gede wa akbaru jeung ari anu leuwih gede minhu tinimbang itu alimun mutahadik jahilun eta teh jalma anu bodoh mutanasikun anu tukang gawe ibadah. Humari itu jahilun alimun mutahatikun jeung jahilun mutanasikun fitnatun eta teh fitnah fil alamina di alam di sakabeh alam azimatun anu pohara anu gede liman anu tetep pikeun jalma bihima kana itu mutahatik jeung mutanasik gitu. Fi dinihi din agamana itu si man yatamasaku anu nitiginan itu si iman wayanwi jeung nganiatan itu wayanuya jeung yen nganiatan itu si muta'alim bihi ku itu ilmu teh asyukra kana syukuran ala nikmatil akli kana nikmat akal wasihatal badani jeung kana sehat badan walayanwi jeung walayanwi jeung ulah yen nganiatan itu si muta'alim bihi ku itu ilmu ikbalan nasi kana nyang hareupna pirang-pirang jalma wala jeung yen ulah nganiatan itu si jalma istijlabah hitamid dunya kana narik-narikna harta banda dunia wal karomata jeung kana kamuliaan indah sultani di sandingeun raja wa ghairihi jeung liana raja raja